الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cermek nama ya. Cermek nama ngan juga buah roai. Jeung buah rambutan. Rame nama ngan juga nu bari heuai, bari nun. Emang jam sabaraha kitu ayeuna? Jam 7 liwatnya. Jam 7 liwat. Oh, jam 11 liwat. Pantesan atuh bari ngaheuainya. Lain waalaikumsalam azan. Orang geus mulai ngaheuainya, bari nun dutan teh, Bu. Pan dutan teh? Siap semangat. Wih, tapi na halus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berem nama ngan jiga muntah darah. Ragam nama ngan jiga nu marah. Marah teh, Bu? Marah teh, Pak? Eta geuning goblok. Jiga nu ambek. Ya, ambek teh, Pak? Ambek teh, Bu? Siap? Lanjut. Tapi ka jam sabaraha? Siap? Kuring teh siap. Udah jauh balik. Teu jauh tapi ragam kene ya aya kene sarana mah ieu. Siap semangat. Tapi wayahna ngajawab salamna ulah bari ambek. Sabab salam itu adalah dosa. Doa. Ini dosa itu ya bari ngaji nundutan mah. Ya, salam itu adalah doa, salam sejahtera, mugia tetap ke aranjeun sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya jawablah salam dengan baik dan lemah ulah bari ambek, ulah bari marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. والذي أمرنا بإقامة شعار دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده walau karihal kafirun walau karihal munafikun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Hadirin sadayana rahimakumullah, wabil khusus saderek protokol selaku pengatur waktu pemindah acara anu kusim pribados dihormat anu insyaallah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Wabil khusus sadaya reng-rengan para panitia anu ku pribados insyaallah sami dipihormat, insyaallah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi orang-orang yang terhormat di dunia sampai akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus tokoh adat, tokoh masyarakat, nu paling utama tokoh agama, para ajengan, para kiai anu jadi koncina lembur, anu insyaallah ku pribados sangat dimuliakan, insyaallah menjadi orang-orang mulia, menjadi orang-orang yang terhormat di dunia sampai akhirat, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, wabil khusus nyaeta ka atas nama pemerintahan setempat, Bapak Kepala Desa upami aya katut reng-renganana, oke Bapak Ketua BPD berikut sadaya jajaranana, oke Bapak RW anu tadi disebut Bapak Jaro cenah sanes. Mudah-mudahan mah kawaris tanya. Arek nyebut RW Jaro cenah ge. Nyar-nyar piatuhun bae. Amin ya Allah ya rabbal. Anu sami ku pribados dipihormat sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, dulur-dulur sadayana nu kumpul ngariung dina ieu tempat, insyaallah dulur ieu tempat menjadi tempat yang mulia, insyaallah ieu tempat menjadi tempat yang terhormat anu akan menghantarkan ka urang sadayana mulia di dunia, mulia di akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng nu terakhir nu pam abdol nu paling utama adalah sahibul hajat anu jadi wasilah dulur sadayana urang kumpul dina ieu tempat yang terhormat, nu matak ngajadikeun wasilah ieu tempat jadi mulia kusabab sahibul hajat ngalaksanakeun nyaeta acara Tabligul Islamiyah, alhamdulillah. Karena dulur sadayana urang ieu kumpul di dieu semata-mata ieu kumpul karena sahibul hajat, amin ya Allah ya rabbal. Karena ieu dulur doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan ieu sahibul hajat sing dimuliakeun ku Allah, sing dimaafkeun salah hilapna, amin, sing dihampura dosa-dosana, amin, sing diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala sakumaha kaagunganna ngagungkeun Allah jeung Rasulna melalui ieu acara didamel bumina menjadi majelis ilmu, majelis taklim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sinarang dulur sadayana yuk kumpulna urang di dieu semata-mata nu paling utama disuhunkeun doa sareng restu. Mudah-mudahan ieu hajat sahibul hajat nu paling utama anjeunna gaduh putri anu alhamdulillah parantos diakad nikahkeun. Mudah-mudahan dulur ieu sing didamel ku Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dimurahkeun rezekina ku Allah dina jero rumah tangga, amin. Di mana dipaparinan ku Gusti Allah putra waima putri, mudah-mudahan sing didamel ku Allah menjadi putra anu saleh, putri anu salihah, amin ya Allah ya rabbal alamin.
tegasna cek bahasa urang panenjoan mah mulus rahayu berkah salamet. Cap naon tah? Cap naon tah, Bu? Teu katempoeun ieu obong panenjoan. Eta ieu dinu poek aing mah. Atuh da teu katemponya. Hah? Cap naon ya? Sakali deui mulus. Sok aya soran kabeh. Mulus, rahayu, berkah, salamet. Cap naon tah? Teu katempo. Cap jam. Pol sip ngaranna kieu. Cap jam. Lamun geus cap jempol beres. Pan urang panenjoan mah aya beja hayang sarimi ge cap jempol. Bener teh? Mulus, rahayu, berkah, selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Supaya cap jempolnya mulus, rahayu, berkah, selamat. Hiji deui sabeula deui. Subur, makmur, panjang umur. Cap naon deui tah? Cap jempol. Cap jempolna tah sebarat? Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alif lam ha mim dal lam ha. Sabaraha jumlah hurufna? Itu bisa ngilik jempling. Ih, kaciri pisan. Nya. 8 hur. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cap naon? Cap jempolna sabaraha? 2. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khusus kanggo keluarga besar Saibul Hajat. Mulus, rahayu, berkah, selamat, subur, makmur, panjang umur. Bil qabul doa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang awali ieu pangaosan nyaeta ku Ummul Quran Al-Fatihah. Hadirin sadayana rahimakumullah. Dipayun sadayana urang lebih jauh memberikan mau'izatil hasanah, tausiah. Yuk dulur, urang sami-sami tipayun, urang sanggakeun puja sinareng puji tasakur binikmah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dulur, urang dipapari nikmat lupang ageng-agengna adalah nikmat iman sinareng nikmat alhamdulillah. Dulur, ya orang Amerika, Yahudi, Nasrani misalnya, jeung sanajan beunghar ku manehna teu dibere ku Allah nikmat iman sinareng nikmat jeung sanajan orang Jepang, orang Cina tapi komunis, Konghucu maranehanana tetap teu dibere nikmat iman sinareng nikmat tapi urang panenjoan walau kana jeung sanajan bukti aya di leuweung jalan goreng patut alhamdulillah dibere ku Allah nikmat iman nikmat eta kiai mani pohara jalan goreng patut atuh ambek aing tadi ka dia jalan darder atuh parah orang lain desa beh dieu cenah eta beh ditu cenah laju namanya eta alhamdulillah salamet dugi ka dieu alhamdulillah ieu puji syukur dulur karena genep tahun ka tukang ieu pernah ka dieu nya
Poho dia banget nya. Nah kasepan ngagorengan. Sok dibuat goreng. Boleh do kuak-kuak. Hah? Ngagantengan. Alhamdulillah. Sok nyebut goreng. Aku wae hiber dah. Sehingga adanya. Alhamdulillah. Cacak 6 tahun baheula kasep ayeuna leuwih kasep. Aya kadenge tadi ge ngarewas eta urang ieu. Boga anak parawan baik diber eta na eta. Aya ngarep ujung bidadari ngomong kitu. Ulah eta ngomong kitu. Hayang diprek-prek mah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sadayana rahimakumullah. Shalawat sinareng salam aya makrunan bitazim. Mudah-mudahan dicurahkeun ka makhluk nupang agungna. Ka makhluk nupang mulyana kaya deui nyatana baginda alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ngareunge Muhammad kudu buru-buru maca sallallahu alaihi ulah ieu sallallahu Muhammad cicing bae koret-koret teh. Nya, ari ngadenge lapat Muhammad kudu buru-buru maca sallallahu alaihi karena dulur aya hadis al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya fa abadahu Allah wa dakhalan nar. Dawuh Kanjeng Rasul al-bahilu maka eta ge dulu sana kalimana mucik bahasa santri mah isim fa'il mubalaghah bahilun dibuang alna al-bahilu dibuang alna jadi bahilun wazan fa'ilun jadi lain koret dulur ieu mah koretna leuwih parah koretna banget bang koret diantara koret nupang koret-koretna dulur dawuh Kanjeng Rasul man dzukirtu indahu walam yusalli alayya sasa jelema nu disebut ngaran kaula walam yusalli alayya kari-kari eta jelema hare-hare be cicing bae pura-pura teu kadenge pura-pura torek nauzubillahi min alik awas singa de walam yusalli alayya fa abadahullah maka akibatna dulur dawuh Kangjeng Rasul jalema lamun ngareunge lapat Muhammad cicing wae teu maca sallallahu alaihi wasallam ada dampak negatif baginya. Apa itu? Fa abadahullah maka eta jalma dijauhkeun tina rahmat Allah. Hayang rahmat Allah? Hayang teu? Boro-boro urang panenjoan dulur Nabi Rasul sahabat tabi'in tabi-tabi'in para wali para ulama mereka mengharapkan lautan rahmat Allah kama qala Nabi Khidir alaihissalam dulur cek Kangjeng Nabi Khidir rahmat Allah nu dicurahkeun jeung nu acan dicurahkeun dulur sadayana lir saperti sakecelakna cai dina samudra lautan anu luas ngandung harti rahmat Allah sangat lalu luas tidak terbatas. Itu dulu sadayana. Makanya baca sallallahu alaihi wasallam. Sabab lamun tadi cicing wae dawuh Kangjeng Rasul fa abadahullah eta jelema nu cicing wae pura-pura torek, pura-pura teu ngadenge dijauhkeun tina rahmat Allah. Dampak nu kadua wadakhalan nar maka eta jelema diasupkeun kana neraka. Hayang kana neraka, hayang kana surga. Ulege hayang nama. Atuh eta akur jigana jawara oge mun ditanya, "Kakak yang kana surga kana neraka?" Atuh surga. Ai pagaweanna tara salat. Geura tanya eta jawara, "Kakak hayang kana surga, kakak hayang kana neraka?" Dia mah. Atuh kakak ge kana surga. Jawara oge. Atuh komo ieu nu ngaji. Bener teh? Atuh cacak jawara ngaji sebul salat ka masjid teu ditanya bab surga neraka mah legeng. Oh tuh surga. Ya bener teh, Pak? Bener teh, Pak? Hayang ka surga. Hayang ka neraka. Ulah hayang deui. Ya, hayang kana sur, maka jawablah salam. Jawablah ketika lafaz Muhammad didengar oleh telinga, jawablah dengan segera sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lautan rahmat Allah tercurah di malam ini kepada makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Oke, mudah-mudahan ka keluargane, ka sadaya para sahabatne, para tabiin, para tabiin, para wali, para ulama, para syuhada, para solihin alaihim ajmain. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Nu paling utama mudah-mudahan dulur lautan rahmat Allah dina wengi ayeuna mudah-mudahan dilimpahkeun ka urang panenjo wan anu dina wengi ayeuna ridho ikhlas lillahi ta'ala nyaeta duduk bersama dina majlis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun cenah di dia aya 100 jalma nu hadir, aya mau 100 jeung kalangkang meureun. Bener ya, sok ngawadul bae. Jigana dibandingkeun jeung cucur bakal cucur bae. Uy, satungtung deuleu nya. Panen. Wuih bener. Satungtung deuleu hideung tuh. Ya, panen Joan ujung pandang. Ujung panen. Tuh, tinggal di ditu poek, di dia poek. Jadi raresepna di nupo, ai kursi di kosong-kosongkeun pan pisebeulin eta kitu. Bener teh? Kabeh papoek-poek hayang dinu batur mah hayang dinu caang sebagai center ku malaikat. Jadi center bener teh? Ieu mah papoek-poek atuh hareup ka center, dina ka center lagi juga jurig. Mudah-mudahan sing dipoekeun kana jalan. Oh lah geuningan. Pinter nyaring kene berartinya. Alhamdulillah. Nu dinu caang sing dicaangkeun hate nu dinu poek sing dipoekeun kana jalan kagoreng. Kitu maksudna. Dari kiai mah bager di mana oge. Malah kiai anu teu bager. Tak kiai di dia unggal doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Eta bahager kiainya. Bener teh? Nu tara ka masjid didoakeun supaya dihampura nu ka masjid pomo. Bener? Anu tolab didoakeun supaya dihampura dosa. Nu teu tolab ge kadoakeun keneh. Untung teh? Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sadayana rahimakumullah, berkumpulna urang bersama di dia di nararaga acara naon ye walimatun nikah. Di nararaga acaranya eta acara pernikahan putrina Bapak Sutandi atas nama Wida Rohayan sareng nu kaset Dedi Hermayadi. Alhamdulillah, doakan kurang mudah-mudahan ya, sing jadi keluarga sakinah mawadah warahmah, suami menjadi suami yang baik, penuh pengertian, cinta kepada istrinya dengan tulus ikhlas. Istrinya juga sama, ya mudah-mudahan ya beriman bertakwa, sabar, tawakal, ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena dulu sadayana urang berkumpul di dia adalah semata-mata karena ayana acara walimatun nikah keluarga besar Bapak Sutandi. Alhamdulillah. Lamun contoh dulur tadi di dia aya 100 nya diantawisna jamaah nu kumpul, misalna ku ikhlasna ieu nu duduk di dia dibere ku Allah misalna pahala hijina 1 juta, lamun kali 100 berarti 100 juta. Mangka nu datang mah saurang-saurang lamun teh mah dibere padilah kawas ngajual cau katangkulak jeung butitina hargana sarua. Lamun contoh teh mah harga 1 juta tadi ti saurang jadi 100 juta. Maka dulur kanyahokeun ku dulur sadayana penting ieu nu jadi bos padilah, bos pahala majelis ilmu adalah Bapak dulur mah menang hiji 1 juta, tapi Bapak Sutandi mah penting ieu menang 100 juta pahala. Alhamdulillah. Tamakana turut tan Bapak Sutandi turutan Bapak R
Ieu mah kumaha dangdutan mah diundangna golek bae. Aya ka dieu ka panenjeun cep nyeureul lain pasutan di deui, pasutan di deui. Ku maneh ka mana? Bener teh? Berarti teu kabitaeun ku padilah pahala, bener. Tapi pasutan di mah kabitaeun ku pahala. Sabab dina penting ieu dulur sadayana, Bapak Sutandi jadi big boss. Amin. Pahala nupang gede-gede dina penting iya adalah keluarga besar Bapak Sutandi. Kalau urang sadayana satu orang menang 1 juta, maka Bapak Sutandi menang 100 juta. Anu leuwih parah dulur sadayana nu molos ya. Sikade. Awas, batur menang pahala 1 juta ieu makalah manggul dosa batur. Sikade. Awas sikade ya. Awas dulur sadayana. Aya ye hiji hikayat, aya hiji keterangan. Saha jalma nu tolab ilmu balik can beres mangka eta jalma bakal manggul dosa-dosana jalma nu hadir. Daek teu? Ieu nu hadir boga dosa teh kira-kira? Ih atuh meureun wae. Dosa nu halal hadir di dieu loba. Rumasa eta kumanehna eta ka dirina sorangan loba dos. Barokahna dulur ieu majelis ilmu. Mangka Allah menghapus dosa-dosana dikarungan tak ku malaikat nya lamun teh aya karungan bener tak dikarungan dosa-dosa nu hadir di dia ku malaikat digendol cek malaikat Gusti ieu dosa dikamanakeun ye ablengkeun cek Gusti Allah ka mana Gusti kumaha maneh be diablengkeun dulur caritana blung bae ka lautan eta lautan ngagoak mong cenah teu narima lautan teu narima dosa jelema sudi teuing manehna nu dosa aing narima mong cenah lautan nolak dulur sadayana ih cik malaikat yang hebat ge ngampul deui ka dieu digemol deui tanya dosa ablengkeun ka mana Gusti kumaha bae ablengkeun deui ku malaikat ka daratan ka gunung eta ku gunung ditolak deui teu sanggup teu sanggup cek daratan balikeun deui malik deui ka eta malaikat cek malaikat Gusti kasahakeun ieu gegemol dosa ieu ke di mana bana lamun aya nu molos tah aya nu molos tah pikeun bae ka si eta bak bae nah mantak sing gade eta nu molos ke eta horeng goi paingan burat paingan eta ngelesetna keleset eta kitu sok aya nu dipoe ke ngahaja majar teh babari molos ai dihareupeun cenah izin arek molos ka tempat ku kiai cenah majar teh barokah sabenerna mah mun dihareup mah bener teh mantak ulah aneh eta nu ngararaji sok resep dinu po majar teh ngeunah molosna bener padahal lain ngeunah kanyahukeun dulur-dulur eta nu molos balik ngigeu mawados aduh mun kitu mah cenah eta meureun eta tolab ilmu eueuh mangpaatna atuh sia mah molos ieu teh beres makana ngaji kudu ulah arek molos moal bener janji lamun molos gembol tah na'udzubillahi min mudah-mudahan orang panenjoan sing disarolehkeun amin sing dijadikeun hamba-hamba Allah nu meunang padilah menuntut ilmu amin karena dulur sadayana padilah menuntut ilmu hiji ulah wakaning loba-loba diterangkan hadisna bisi panjang teuing da jamna geus tareh nyarelek ka jam 12 padilah nu paling pokok dulur nu kahiji jelema nu daek talab ilmu akarak daek diuk bae heula itu lebih hebat daripada membebaskan 1000 abid lamun hiji abid 10 juta 1000 abid 10 miliar boga duit 10 miliar dulu sadayana pake ngabebaskeun tah hamba sahaya eleh padilahna diuk di majelis ilmu dalam 1 jam alhamdulillah nu kadua dulur sadayana merhatikeunana lamun urang merhatikeun dina bab tolab ilmu molotot be panonna tah ningalikeun saha ningalikeun alim ningalikeun guru ningalikeun kiai nuju ceram tempokeun ih kasep geuning nya perhatikan ditelak-telak irungna bangir ditelak-telak sirahna jendol sabelah eta lain maksudna lain perhatikan naon eta
ucapanana tausiahna Masya Allah beres benyen kopi jeung nyen gorengan pikeun jadi salakina eta seusehaneun loba teu loba teu numpuk anu bapa sia cenah majar teh anu anak gini kita teu sopan ih kakara bukan anak dua anak sia bae bapa sia anak ulah gitu anak papa baju papa tuh nya loba teh tah eta pagawean awewe aya beresna teh pagawean awewe eta mah datang beres nyeusehan ngumbahan bener salaki datang ngejo deui bae bener teh motor deui piring kudu dahar ku manehna tah eta si kehet teh salakina 10 usahana pagawean ngesokun ngajukan kan ih amit 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 amin amit amit ulah eta ulah ting boga salaki kitu nya amin bener teh gede teh pahala awewe gede teh jasa pamajikan Pak gede teh geuning cicing wae sebeler gede teh jasa pamajikan mantap lamun rumah sagede jasana ulah sok mebuskeun ih komo anu gede adat nyokel bedog eta mah langsung dicacag kana ge ieu cenah kursi menang ai cacagan gawe ulah aya kitu di dia eueuh berarti rarajin ngaji alhamdulillah nah gitu pagawean awewe gede tadi aya tungtungna teh pagawean awewe beres dohor nyending nyangu salat dohor beres salat dohor ngangkatan baju nu dipo datang di asar salat asar beres asar ngejo deui kotor deui bae kukumbah deui beres maghrib salat maghrib da soleha awewena ngaji yasin beres salat maghrib ger isya salat isya beres salat isya anak derik nyusuan anakna tibra bapana gogoakan ih aya tungtungna teh pagawean pamajikan aya dari panen jual mah cenah aya beja bapak sia geura sare pan hayang gede adat teh nya bapak sia geura sare tuh hayang eta kunaon tadi ngalilinting eta bang ngalilinting dungkaung bae bereungit galak eta nya loba bereungit atuh geura sare bapak sia dihareup itu kosong kamar isi teteh langsur ih gede adat teh salak sebelah bener teh boleh tanya cek eta teh pagi teh reup bae sare eta budak teh lalakina batuk teh cenah eta eueuh teh lain saeueuh-eueumna awewe kudu ngarti singkat teh lamun lalaki eueuh mana eta boga kahayang eta lalaki eueuh kahiji awewe jumping bae da meureun marende anak teh aju ilu reup bae sare nu kadua rada tarik aduh ya lain maksudna ge cenah geura keluar da budak teh sare maksudna nya gitu teu ngarti bae horeng kasarean beureun teh capek atuh tadi teh isuk tepi ka sore tepi ka magrib tepi ka nyusuan budakna horeng teh nyaho budak sare bapana hayang sare hayang nyusu deui tuh nya bener teh tuh capek pagawean awewe teh capek mantak cek nomor bin Khattab pulan kudu gede hampura kanu jadi pamaj kudu gede hampura sabab pamajikan teh loba jasana anjeun nyaho kaula galak anjeun nyaho kaula tegas tapi ketegasan kaula di rumah teu digunakeun karena menghargai kepada seorang amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan ieu pengantin baru sing mencintai istrinya amin sing menjadi suami yang penuh pengertian amin termasuk urang kabehan panganten bari amin ya Allah ya Rabbal alamin istri urang langsung bae mah kebut iman dan takwa esnya sobar nya tena tawakal erna ridho ikhlas karena Allah lamun geus kitu hak laki-laki jadi kewajiban istri hak istri jadi kewajiban suami lamun geus kitu aman moal maka jadilah nanti keluarga sakinah mawaddah
maka maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Parantos ngandika Gusti Allah, dawuh Gusti Allah jeung di antara tanda-tanda kebesaran Allah teh gaduh kebesaran, ayat-ayat Allah teh seueur. Allah nyiptakeun manusia 1000 wajah, 1000 wajah, 1000 suara, 1 miliar wajah, 1 miliar wajah, 1 miliar suara. Betul? Kanikmatan ti Gusti Allah. Allah banyak memberikan kenikmatan nu moal bisa kahitung urang, tapi aya salah satu di antarana wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah tos ngadamel di antarana dulur sadaya tanda-tanda kebesaran Allah, yakni Allah tos ngadamel ka aranjeun kabeh jenis aranjeun kabeh. Anjeun laki-laki golongan jelema lain, Allah nyiptakeun awewe jelema lain. Nah itu min anfusikum sejenis jeung urang, jelema jeung jelema ngan sing kade lalaki ulah kala maksudna kudu ka saha? Lalaki ka saha? Ka awewe. Ulah ieu mah lalaki jeung lalaki homo nu kitu mah. Sing kade paur aya di panenjeun nu kitu. Ih, sing kade. Awewe jeung awewe lesbi ngaranna. Engkena eta mah bahaya, engkena LGBT. Engkena ka dituna longsor. Gempa bumi, banjir besar, tsunami. Habis si kamu mah LGBT, lesbian, gaynya gay, betul? Ih, amin, amin. Ya ulah gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan orang kabehan sing teu kasupkeun di dalam. Amin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ada pasangan yang baik, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki. Ya, litaskunu ilaiha. Adanya pernikahan dengan hukum syariat Islam. Litaskunu ilaiha, supaya aranjeun kabeh lalaki awewe aranjeun kabeh jadi sejahtera, jadi bahagia, diikat dalam hukum syariat agar kalian bahagia di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tos ngajadikeun Allah ka aranjeun kabeh mawaddatan wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Mimiti mah cinta, keboga anak sayang, hilanglah cinta, timbul sayang. Karena sayang mah kuat, karena di dalamnya ada cinta. Cinta belum tentu sayang, kalau sayang sudah pasti cinta. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena mungkin ieu AA nya ada di jeung Teh Wida insyaallah dikaruniai anak. Timbul dari cinta menjadi sayang. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sanyana kanyahokeun ku aranjeun kabeh bahwa hal anu saperti ieu anu mangrupakeun tanda kebesaran Allah. Allah nyiptakeun aranjeun kabeh ti golongan aranjeun kabeh jenis manusia laki-laki dan perempuan supaya timbul rasa cinta dan kasih sayang, supaya kalian bahagia sejahtera. Ieu teh tanda keagungan Allah. Ieu teh tanda kebesaran Allah pikeun jalma-jalma anu berpikir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sadayana rahimakumullah, panginten ku sabab waktu sakitu. Kesimpulan dulu sadayana, yuk khususna ya keluarga sing jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oge umumna urang sadayana sing jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah berkah dan hikmah walimah nikah antawis nyaeta AA Dedi sinarang Neng Wida. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan pesan yang terakhir, bersatu padulah hai orang panenjuan, jadikan ia pengajian rahmat, jadikan rahmat, jadikan syafaat. Singkade urang ulah berpecah belah. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatulah kalian, jangan berpecah belah. Gara-gara tahun politik pemilihan presiden antara Jokowi wakilnya Jokowi Ma'ruf Amin, satu lagi Prabowo Sandiago. Nu jadi Prabowo atau Jokowi nu para saya urang paneng tapi ka kuburan kita dipindahkan atuh terlalu ya singkade ulah sahabat nu menangkeun wae. Mudah-mudahan yang penting masing jadi presiden yang baik, beriman dan bertakwa, beramal soleh, menjadi pemimpin yang diberikan oleh Allah, yakni kemuliaan, kehormatan untuk memimpin negeri ini. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Nu kadua aya tahun politik pemilihan dewan. Wa'tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah urang panenjoan. Jangan berpecah belah. Syukur-syukur urang panenjoan aya nu pinter misalnya, aya nu nyalon misalnya di dewan, anu deket eta supaya jadi pemimpin, supaya bisa ngabangun ka panenj. Daripada milih urang rangkas, mending milih urang eta nu bagus mah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ulah tepi ka dor-derdar parasea. Siapapun yang jadi semoga diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intisari pengajian ayeuna anu paling utama, jadilah keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga bahagia, sejahtera, penuh cinta dan kasih sayang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suami semangat usaha adil, mau izotil hasanah ikhlas, istri iman takwa, sabar, tawakal, ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panenjoan semoga dijadikan oleh Allah sebagaimana panenjoan sing jadi tempat anu baik, ibadatan thayyibatan wa rabban ghafura. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi panenjoan lembur nu sejen, artinya lembur yang baik, negeri yang baik, negeri yang diberkahi Allah. Jika bersalah dimaafkan Allah, jika berdosa diampuni oleh Allah, jika wafat meninggal dalam keadaan bihusnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah dulur kurang tutup ipangosan bihaqi khatamid doa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanal munaffis yang kulli madyun, subhanal mufarrij yang kulli mahzun, subhana man jala khazaina bainal kafi wan nun, subhana man iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, subhana man iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, subhana man iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anna aikumumana wa humumana, farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akshif anna wasrif anna wadfa anna minal bala'i wal waba'i wal gula'i wal qata'i wal jamil amradi wa mautil fujati wat ta'un wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal kurub wal ahzan wal syadaida was sarul a'da'i ma la yaksibu ghairuka ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya akramal akramin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya mujibas sailin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan doa kapungkur genep tahun yang lalu dikabul dijabah, yang gaduh masjid enak ketinggalan masjidnya terus selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa ini dikabul dijabah, keluargana bahagia sejahtera, oge lemburna sing jadi lembur ibadatan taibatan waraban ghafura. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa ini insyaallah menjadi doa yang makbul, doa yang manjur, mustajabah, menjadi rahmat, menjadi syafaat di dunia sampai negeri akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu dulu sadar kabiatur kirang langkungan nyuwunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.